Doa yang tidak akan ditolak itu salah satunya doa ibu dan bapak. Doakeun abdi teh dagang hayang maju, tani hayang barokah, dan niat nage hayang ngamekahkeun indung jeung bapak. Indungna teh ceurik boga paniatan alus budak terek ngaumrohkeun indung. Didoakeun ku emak sing barokah, dikabul tah ku Allah. Ieu mah tatanya ka dukun, ceuk dukun lamun hayang beunghar pantau kudu mayun ka kidul. Di kaki dulkeun teh balangsa da kenang doma. Beunghar henteu kalakah bau nu aya. Tatanya jadi ka dukun, ceuk dukun wayahna kudu kakaler, eta karek kamari kaki dul ayeuna geus kakaler. Di kakalerkeun teh beuki balangsa da susukan. Beunghar henteu kalakah kabanyiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayuhal hadirun, ittaqullah aqbilu dinal islam fa innahu hakun wa ghairuhu dhalalun wa kufran. Hadirin nuku pribados dihormat nedadi hapunten tetiasa seueur buka tanapi mubtada patula patali waktos parantos wengi ngahaturkeun nuhun ka sadayana panitia penyelenggara PHBI yang telah mendermakan sebagian harta untuk terselenggara acara ini, apapun bentuknya, baik itu doa, donasi, tenaga, dan hadirnya pada malam ini, semoga dicatat sebagai amal kebaikan dunia dan akhirat. Seiring dengan doa dan harapan, mudah-mudahan sadayana guru-guru urang sadaya, para sesepuh pondok pesantren, majelis taklim, madrasah diniyah takmiliyah awaliyah, para asatidah, mubalik qari dan qari'ah, semuanya dipanjangkan umurnya, amin. Ibu bapak didoakan sadayana sing tiasa ngalaksanakeun ibadah umroh. Anak kita semuanya semoga menjadi anak yang soleh dan soleha, anak yang berguna bagi bangsa, negara, dan keluarga. Pada malam ini juga saya sampaikan selamat Hari Santri. Semoga santri senantiasa sehat selalu, amin. Tos kupingan, tong seueur nu budak gidik, calik-calik anak-anak duduk. Hadirin nuku peribados dipihormat. Ada beberapa amalan yang memang harus kita lakukan agar kita hidup berbahagia dunia dan akhirat. Salah satunya adalah sedekah di pagi hari. Orang-orang yang didoakan malaikat-malaikat Allah itu banyak. Satu diantaranya orang yang mengeluarkan infak sedekah zariyah di pagi hari. Jadi kalau bapak pergi ke masjid, tolong membiasakan diri membawa baik itu uang, makanan, atau minuman. Barang siapa yang berinfak di pagi hari, malaikat berdoa kepada Allah, ya Allah, pelihara hartanya, jaga hartanya. Kenapa engkau berdoa seperti itu? Karena dia telah berbuat kebaikan di pagi hari. Ini adalah sunnah yang memang orang banyak yang tidak tahu. Jadi lamun orang reka masjid, tolong membiasakan diri bawa makanan, bawa minuman, bawa uang, isi kotak amal, agar kita mohon maaf didoakan oleh malaikat-malaikat Allah
harta kita terpelihara, harta kita berkah, bernilai dan bermanfaat. Al-Zud, memperbanyak sedekah di pagi hari itu sangat sekali dianjurkan. Bu, sedekah teh bisa menolak bala. Aina teh bencana teh masya Allah ya karim di mana-mana. Bu, agar terhindar kita dari mara bahaya baik dunia dan akhirat, tolong sedekah. Sedekah bisa menolak bala. Hindarkan dirimu dari bara siksa api neraka walaupun dengan sedekah 1 biji kurma. Bayangkan, sedekah 1 biji kurma saja bisa menghindarkan diri dari berbagai siksa-siksa yang ada di dalam neraka. Apalagi dengan sedekah-sedekah yang lainnya. Jadi isuk-isuk teh mawa beas bikin kata tangga, bikin ka santri, bikin ka sahawe atau anu membutuhkan. Ulah koret baik. Ieu mah samping alus korban gaya. Begitu salat Jumat aya koropak kal kasare. Mata koropak matara macet dasarare wae. Aya nu kitu. Eta teh salaki ece. Jadi tolong kalau pagi hari itu sedekah bisa menolak bala, sedekah bisa mendatangkan rezeki yang tak disangka, hindarkan dirimu dari bara api siksa neraka walaupun dengan sedekah dengan 1 biji kurma. Saya pakai huruf qasam, wallahi billahi tallahi. Sedekah itu bisa menghindarkan dari kematian yang buruk, bayangkan. Kematian itu ada 2, ada yang husnul khatimah dan ada yang sul khatimah. Agar kita hidup iskariman au musyahidan, hidup mulia wafat dalam keadaan sakit, tolong membiasakan diri berbagi, karena berbagi itu tidak akan mengurangi. Nggak ada orang yang miskin karena zakat, infak dan sedekah. Justru jelma loba anu miskin, jelma anu terpuruk karena kikir dan bakhil. Tingali urang tahun ngayakeun muludan rajaban teu ripuh-ripuh. Anu ripuh mah anu sok masang slot bae eta. Eta mah ripuh anu sok kana masang judi online mah. Miskin nggak ibu dengan sedekah. Berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Jangan takut miskin dengan sedekah. Justru sedekah akan menambah keberkahan. Cuman ada aturan. Kalau zakat, akimus sadaqah wa atuz zakat, akimu fil amar, fil madinya aqam, atu fil amar, fil madinya ata. Zakat itu apabila nisab dan haul. Lamun ibu bapak boga milik boga rizki, ya kupingkeun berdasarkan Al-Quran. Ustaz Imam, bapak, lamun orang boga milik, antara zakat, sedekah dan wakaf beda. Kalau wakaf kan dari wakaf lazim ya, mutlak berhenti. Qori kan suka membacakan sebagian ayat-ayat suci Al-Quran yang wakafnya wakaf lazim, mutlak berhenti, tidak boleh disambung. Ya, ari wakaf teh asal katanya dari wakaf cicing. Lamun indung urang bapak urang geus ngawakafkeun masjid, geus ngawakafkeun tanah ke pesantren, cicing tong digugat. Dengekeun sanu ngagugat tah. Ayeuna indungna maot, bapana maot, eta tah minantuna nu bedegong teh lain anakna. Teh lain bener-bener pan salaki di dinya eta. Jelema ayeuna mah indungna ngawakafkeun ka pasantren, bapana ngawakafkeun ka masjid. Digarugat ku anak-anakna. Nggak boleh, lanjutkan kebaikan orang tua. Lamun indung urang, bapak urang geus maot, ada amalan yang tetap mengalir demi Allah. Satu doa. Jadi lamun geus maot indung bapak teh doakeun beres salat fardu teh. Sebelum meminta tentang harta, sebelum meminta tentang tahta, sebelum meminta yang lain, panjatkan dulu doa untuk kedua orang eta. Terus kumaha kiai indung urang geus maot, bapak urang geus maot, lamun sedekah niatan dina hate, ya Allah, abdi teh sedekah semoga sampai pahalanya keur indung bapak abdi, sampai demi Allah.
sahahe yo saha ngagugat tanah warisan tanah wakaf dengikeun tah. Nggak boleh begitu ya, orang tua sudah meninggal, bapak sudah meninggal. Namun bapak nggak wakafkan masjid, tanahna, anakna tan ngabangun, lain digugat, rek dijual, dipakai beli mobil berentah, dinantuna nu bedegong teh. Mas, ibu-ibu, mohon maaf, nggak usah direkam, saya bukan tim-tim seperti itu. Demi Allah saya tidak punya tim IT walaupun saya ceramah di viral. Ilmu mah lain saukur di viral-viral, penting mah diamalkan. Jelema ayeuna eusian HP lain loba ngomeh HP. Ieu mah HP disarakel HP na kararosong. Udang sare HP, arek sare HP. Eusian di HP ieu eusian HP, ku zikir lain ku komen. Loba maca sholawat, loba maca WA sia sok. Oh, nya. Coba. Loba maca Quran, hei. Loba ningali TikTok. Eta tata, pareman bae, cicing bae geus. Makolot, mewah geus kolot. HP dikitu-kitu batur ge barogaheun. Sombong amat boga HP kitu ge. Udah diam. Saya bukan tipe-tipe orang seperti itu. Yang penting mah amalnya, lain viral, benar. Lamun zakat apabila nisab dan awal. Lamun wakaf geus wakaf geus digugat, dengekeun ta dosa sia tah. Kalau sedekah, dengarnya. Apabila kita dilebihkan rezeki oleh Allah, palil walidaini, lamun boga duit, boga milik, boga rezeki tina dagang, tina tani, tina damal, pegawai negeri, TNI, Polri, ASN jeung sajabana, lamun orang boga miliknya hampurannya tina tani, tina dagang, tina sertifikasi, siapa yang harus diutamakan? Orang tua. Zakat teu meunang kakolot. Zakat mah teu meunang kakolot ka inung ka bapak, tidak boleh. Masa anaknya jadi mujaki, anak jadi mustahik? Masa bapak, mohon maaf, masa anaknya jadi mujaki, orang kaya, inungna jadi menderita? Nggak boleh begitu. Tapi lamun barang bere mah bab dina sedekah ka inung heula jeung ka bapak heulakeun. Munyeun besek teh anterkeun, tadi teh kakolot heulakeun. Lain kalakah nyieun, kalakah menta bae, kakolot teh tadi datang sore-sore. Majalkeun teh ngeunah, menang mak mangeunah. Menang urang mak angeunah lada teuing, menang mak mangeunah. Alesan doang maneh mah. Jadi kau tak pakai tiung tak? Angun mak mangunah. Namun boga milik, boga rezeki, siapa yang harus diutamakan? Inung bapak. Ridona Allah mah tergantung ridona inung bapak, mungkarna Allah mah tergantung mungkarna inung. Mun bapak beunghar mah inung beunghar mah anak mah jadi raja. Hajat ge mewah. Bapak nama baheula boro-boro mewah, tuh make tenda-tenda acan hajat nangge terpal panas. Mun bapak beunghar inung beunghar mah anak geuring ge ka dokter spesialisnya. Jangan coba-coba untuk anak. Tapi lamun bapana balangsa inungna miskin, anak beunghar eueuh dasar agama, inung bapak jadi babu. Unggal isuk inung teh nganterkeun incuk KTK. Jadi ayeuna teh ninina jeung incuna teh sakelas di PAUD. Manyaya PAUD huisan. Boga duit ge bea ku incu dipake melian lauk cupang. Lain seueur sadenge kesuksesan. Itu bae sakakolot teh semua. Inung teh kudu ngas ka madrasah, inung mah kudu ka majlis taklim, bapak mah kudu salat berjamaah, bapak mah kudu silaturahim,
bapak mah kudu tolabul ilmi lain ngurus anak maneh. Ya darengikeun ulah di sarwana tah. Nggak boleh begitu. Waqul qaulan kariman. Berkatalah yang sopan kepada ibu bapamu. Ngomong yang semenang. Waqul doa. Doakan ibumu, doakan bapakmu. Wahfid lahuma. Jaga nama baiknya, jaga kesehatannya, jaga hajat hidupnya. Inung mah bapak mah mere duit ke anak muasir miskin. Tapi anak mere duit ke kolot. Dia punya perasaan takut miskin. Benar tuh? Urang mah boga duit mereka anak tidak takut miskin. Tapi anak nama lamun mereka itu hitungan. Dengarkan Ustaz Imam ulah gitu. Boleh begitunya. Jadi lamun boga duit, boga milik, boga riksi teh heulakeun teh inung heula atunya jeung bapa heulakeun. Kudu nama bapa teh tadi teh ka rawu pangmelikeun BHS rek muludan. Ulah ieu mah sampingna teh geus kohok bae. Da eta boga bapa teh ngan udud bae. Kudu sampingna teh kararokok da dipake udud bae. Kudu nama tadi teh indungna teh ka kota heula nya. Pangmelikeun baju nu alus kitu nya. Maka tiungna ge nu gaya model ayeuna button strap 500.000. Denai aya denai 245. Joya aya joya. Elzata, Robani, Libras. Tak kitu inung teh senangkeun tiungna teh sing alus. Ieu mah tiungna teh pamere ti calon caleg teh. Tiung nanti nu baheula teteh pamere tinu ti Mekah. Di mana boga milik boga rezeki teh siapa yang harus diutamakan orang? Inung hiji anak 10 kaurus kabeh. Inungna hiji, bapana hiji, anakna 11, anakna 8, karakter beda-beda kaurus. Tapi anak anu 8 cantang tu bisa ngurus inung jeung bapak anu hiji. Benar. Silih andalkeun. Inung hayang ka dokter ge engke bae, engke bae. Anu kahiji di telepon rapat. Anu kadua di WA keur nyieun pemberkasan. Anu katilu mah di telepon teh keur nguseup. Siapa ini ke lalaki tukang nguseup siapa? Urus inung siapa? Lain urus nguseup baik sama. Pokoknya tengah nguseup. Ayah di dia tukang nguseup. Arek kitu wae hirup teh. Dipenta duit teu boga ku inungna ayeuna kopeah 100 jang eupan. Ari eupan make inoy, make tongkol, make krohto, make enog, make mie. Ari inung daang jeung tarasi. Syukurang mah atuh inung teh bere enog ya. Aya nu kitu. Tah eta tah jelemana teh hanapeun tenda tah. Dengekeun sa tukang nguseup. Duit teh dikeun ka inung coba lain dijieun eupan. Ayat aja lemana teh cicing dah hareupeun masjid. Di mana boga duit teh kasaha? Boga milik teh kasaha? Boga rezeki teh kasaha? Inung berniaga yang tidak akan rugi hanya satu, berniaga dengan Allah. Lamun hayang hidup barokah, maslahat manfaat dunia jeung akhirat, mahabbah ka inung ka bapa. Berkatalah yang sopan, doakan orang tua, jaga nama baik marwah keluarga. Ulah di era-era inung bapak teh. Aya anu beunghar koret ka inung. Unggal isu inung teh ka sawah ngalakeong. Unggal sore bapak teh ngarit yang eme.
waktu na dijual mah teu bebeja eta kaspak ka kanang teh eueuh me teh ku anakna geus dijual dipelikeun kana uang buka beli motor cek bapana teh lah daripada motor mending me masa juta ge kumplit aya ceulian. Siapa yang harus dibahagiakan orang? Ayat 3 doa anu moal ditolak ku Allah. 1 doa orang yang teraniaya, 2 doa orang yang sedang dalam perjalanan, yang ketiga adalah doa kedua orang tua. Yang masuk salah ari dukun didatangan, ari inung bapa diantep. Hei, kalau yang benar kau dustakan, yang dusta kau benarkan, tunggu kehancuran. Anu bener mah doa teh doa inung bapa dina hadis nage lain doa dengan yo manu jauh ararinit anu angang di teang inung bapa kita maraban koto ka inung tah isukan teh poe ahad teh inung tah sampeurkeun jeung bapa. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dibuka ku indungna. Waalaikumsalam. Cium tangan ka indung tanya. Umi cek Pak Kiai penting dina pangajian. Ridona Allah teh tergantung ridona inung bapak, mungkarna Allah teh tergantung mungkarna inung bapak. Doa yang tidak akan ditolak itu salah satunya doa ibu dan bapak. Doakeun abdi teh dagang hayang maju, tani hayang barokah, dan niat nage hayang ngamekahkeun inung jeung bapa. Inung nate ceurik boga paniatan alus budak terek ngaumrohkeun inung. Didoakeun ku emak sing barokah dikabul tah ku Allah. Ieu mah tatanya ka dukun, ceuk dukun lamun hayang beunghar panto kudu mayun ka kidul. Di kakidulkeun teh balangsa da kenang doma. Beunghar henteu kalakah bau nu aya. Tatanya jadi kadukun cek dukun wayahna kudu kakaler eta karek kamari kakidul ayeuna geus kakaler. Di kakalerkeun teh beuki balangsak da susukan. Beunghar henteu kalakah kabanyiran. Anu dirubah mah lain lawang panto tapi kalakuan. Bener. Sok aya lalaki rumah tangga nganyalakeun ka pamajikan. Majarkeun rumah tangga jeung maneh eueuh kamajuan. Dengekeun lalaki. Ulah kitu. Kata-katamu akan menjadi doa, tidak boleh berkata seperti itu. Pemajikan diusir gerak balik, maneh mah teu bawa hoki. Bawa budak, bawa lamari, bawa karpet, urang ngilu atuh jadi ngenong. Boga duit teh kasaha, boga milik teh inung. Lamun urang nyenangkeun inung, lamun urang nyenangkeun bapa, Allah akan menyenangkan kita dunia dan akhirat. Tidak cukup dengan amin, tapi kudu ku amal. Amin, amin, tapi inung tidak gegero. Mata kaina keur ngadengikeun ngaji nage nyalang hunyar, eta teh lain nanaon carangkeul, teh tadi geus ka kebon. Atuh tong diomekeun jadi kanyahoan makolot eta. Siapa yang pertama orang? Ustadz. Palil walidaini, yang dimaksud dengan palil walidaini itu mertua. Jadi lamun boga duit, boga milik, boga rezeki teh ka mertua. Ada pendapat yang mengatakan dengan mertua mah tidak batal. Saking sama derajatna, ulah sok ngabeda-beda antara orang tua jeung mertua. Lamun kolotna datang meuni martabak telur, meuni ayam pop, meuni rendang. Ari mitohana datang, angeun kacang bae,
ngeun kacang matak mitohana matarang enong da sok sieun asam urat lain seung sadenge ke sesok sakitunya kelakuan asanya ari kakolot nama samping na BHS lebaran ari kamitoha atlas sok aya wae dina rumah tangga kitunya ih lalakina jangkung badak kumisna baplang tapi eleh ku pamajikan eleh ku bebeb lain aya nu kitunya elehnya eleh ku bebeb ibet amit aing awak doang badak ari hate Hello Kitty amit aing ulah sok kitu ya kakolot jeung kamitoha teh sarwakeun parua wae nya bating urang jadi khori bating urang jadi mubalik teh doa mitoha teh sok teresep da lebaran ari kakolot na marantang nang nu genep ditincak kejo na ge dikitu-kitu meh wareg meureunannya coba ari ka mitoha nama ada tong loba teuing cenah teresepeun koret bae ngomong atuh aya nu kitu di dieu tapi da teu sadayana ibu-ibu kitunya tina 10 teh salapan eta teh anu saurangna teh geus maot deh Pak kalau Bapak ada rezeki siapa yang harus diutamakan orang yang kedua lamun urang boga milik kakolot urang teh ku pamajikan Bu sini sebentar mah hadiah Umi hadiah ya alhamdulillahnya ayah milik ayah rizki jajakeunnya ka ibu abdi ka bapak abdi bade ngajajakeun ka mertua jadi suami istri teh saling menghargai mantap mun lalaki geus nuna duit dina jero kopeah awewe nuna duit dina jero kutang moal bener sia rumah tangga kitu mah nah make menyebut moal bener ka pamajikan geus ngabohong ka salaki geus ngabohong komodi ka batur bener teu kudu brak rumah tangga mah abdi mah dina rumah tangga abdi mah brak balik ngaji ge kabeh abdi mah dibikeun ka pamajikan seusehan mah urang batara disompat sumput seusehan mata kabeh keuman tara salingkuh dina seusehan mah wis seuri bae kumaha sih da memang sakali deui di mana boga milik boga rezeki orang aduh lamun kakolotna ku minantuna lamun ka mertuana ku minantuna assalamualaikum aya si sehat alhamdulillah Bapak Ibu nedah hapuntennya bilih kilang tata kilang titi diduga peryoga maklum anu kasuhun ciri sabumi cara sadesa bilih aya ciri anu kabantun ti bumi cara anu kawa ti desa anu teu saapuk sareng mitoha ulah kirang-kirang ageung hapuntennya abdi majalmi leres wae moal mungkin da lain malaikat salah wae abdi malain setan yang namanya jalmi manya di antara benar dan salah mohon maaf ya Bapak Umi aku baru datang ya ayah Rizki jang Umi alhamdulillah minantu teladan gitu bener mah menang saweran teh bere mitoha cuma mitoha datang teh mun aya mitoha ka dieu teh jiga nu teu nyaman tekau ngajual-jual kadarieu eta kamitoha ngomong kitu teu sopan sih teh bating ka dieu teh ngalongok incuk ingeteun ieu mah teu tingali cenah boga mitoha teh ngal jujualan ka dieu gue ingeteun ka incu rek mere wajib aya nu kitu ta minantu bedegong ta make tiung da minantuna teh tiung nate nyeng soal itu diomekeun atuh kan nyahoan make diomekeun atuh
kaerang katuh mekeunana di umat ome jadi kanyahoan minantuna teh paham nggak Ustaz tolong ya sedekah di pagi hari itu didoakan oleh mana sedekah tidak akan mengurangi betul sedekah bisa mendatangkan rezeki yang tak disangka benar lanjut panitia apabila kita diberikan rezeki oleh Allah wal aqrabina siapa yang harus diberi duluan kenapa Pak Kiai ini mas sedekah memeh kabatur teh kadulur heula lamun zakat amilin mualaf ibnu sabil fisabilillah gorimin hamba sahaya geus jelas zakat mah asnafna oge ngan lamun boga milik boga rezeki teh ieu sing inget kadulur da teu kabeh dulur beungkeut benar tina saturunan teh rupa-rupa panas teu bager kabeh sok aya we hiji-hijieun mah nya pada jamu jadi ngantina satangkal teh aya nu asap amis aya nu kesed tah salaki eueuh mah kesed tau jeung asem dikesed ya Allah heuh eta jamu ge satangkal beda-beda saha rasana aya nu kesed aya nu amis ya amis tapi bea kulalai mun boga milik boga rezeki teh kasaha kado sing ingetnya kita direkam bae si euceung mah sing ingetnya kasaha Pak barang bere kadulur ngurangan mah